saya teh kieu jang ari kahayang mah urang teh boga boga musola gitunya, tempat ngaji gitu. Jadi lamun magrib teh urang geus siap-siap ngajemprak ngadaguan barudak datang gitunya. Udah geus ngajemprak teh, "Ayo barudak, sok adan." Ngong teh budak teh adan, keleuweung adan. Geus adan teh, urang ngimaman meureun nya, da barudak hungkul, ya bapak-bapak beheug sok teu nanaon. Tang geus salat magrib bareng, zikir bareng, "Hayu urang ngaji jak." Tuh, barudak gitu. Der we ngaji gitu nya, urang ngajar lah anu garedena diajar tajwid. Nya ieu we bari jeung inget-inget pengetahuan orang tentang tajwid urang bareto gitu nya, ngasa lamun teu bisa nya muka Google atuh babarengan. Ulah babarengan getang. Jadi orang ngilu pinter karena ngajarnya. Geus beres ngaji Bandungan, ngong Isa gitu. Wah, geus Isa bareng. Da geus ditutup pengajian teh barudak. Barudak tutup. Salat Isya barengan. Balik we ka imahna masing-masing. Urang we cicing tadi mau salat teh. Wah ciga marbot gitu, ciga marbot kan gitu nya. Geus kitu geus beres we ngaji geus naon teh. Geus istirahat, lamun aya waktu meureun ngalukis, nyieun karya nya. Biar bermanfaat. Lamun aya tamu meureun bapak-bapak warga sekitar ingin konsultasi, hayu gitu kan ya. Merencanakan sebuah kegiatan Sabtu Minggu atau gimana. Tah, sare weh. Geus ngobrol teh sare. Udang subuh. Siap-siap dagang. Dagang saaya-aya gitunya, dek sate. Karena aya dagang mah da ibadah lain. Ada keseruan di dalam berdagang itu karena apa namanya? Moda misalkan meuli hayam hiji dicacak-cacak dijieun sate, jeung bumbuna dibakar, didagangkeun gitu nya. Jadi sesuatu, jadi ada lebihnya gitu. Jadi eta senina dagang mah tah geus dagang tepi ka lohor salat teh. Salat teh dagang mah terus tepi ka asar gantian jeung aya nu mantuan meureun. Terus itu circle sarjeng magrib deui gitu. Balance. Jadi meureun eta definisi pensiun teh nya. Ngajar ngaji boga jadi marbot, boga tempat pengajian sorangan, tempat lahan sorangan yang jualan. Terus poe Sabtu Minguna dieusi hal bermanfaat, lamun maneh bisa bela diri atuh ngajar ke aing jang. Curang teh jang ku aing ngajar ya bela diri naon boxer taekwondo tadi hareupeun imah teh nya. Dihareupeun sok dijieun manfaat. Ulah mayar maneh menjadi ibadah gitu. Jadi kalau kita melihat masyarakat tuh dengan clear dan tenang, apalagi seorang seniman ya. Seniman itu emang ketika dia terjun ke masyarakat harus bermanfaat karena dia mendokumentasikan keresahannya dalam sebuah karya, dan karya itu pastilah akan dilihat oleh orang-orang yang berabad-abad kemudian, namun can kiamatnya. Sama seperti lukisan gua aja yang di Perancis itu ya, sama kan, itu seniman yang meninggalkan dokumentasi budaya kepada pendahulunya. Jadi saya dina poe ayeuna ngarasa hirup teh kudu bermanfaat tidak hanya cukup sebagai pegawai sekadarnya gitu. Kalaupun jadi pegawai sekadarnya harus menggali lebih gitu. Harus pikiran tuh harus berpikir bagaimana supaya kita tuh bermanfaat. Itu. Tah eta pikiran siang ayeuna hayang orang ngajar ngaji di tempat anu tenang, tidak pipaseaeun. Aing mah da DDKM, aing sok aya we pipaseaeun curang teh da Jadi ketika kita ingin memberikan ilmu teh kararagok gitu. Ya.
kita juga ingin membuat karya, tempatnya di mana, biayanya di mana. Coba kalau kita ada, insya Allah Allah tuh akan menolong. Ada we rezeki mah. Gitu ya.